Cuan ki cara salah bade yo. Hang. Ada aja yo. Ada aja yo. Mang, meset cuan ki mang. Mangga. Bade kana plastik kana mangkok Nah mangkok we mang. Mohon mangga diantos. Aduh mangkokna hilap teh ka sana. Kumaha ieu mah tukang dagang teh. Kelah tuh mang abina mangkokna. A few moments later. Mau mangkok wae lali lah si koplok teh. Kaburu hujan. Yuk mang. Nah, jangan teh salah ya teh. Badak-badak teuing wadahna. Teu salah tuh mang. Tadi mang urang mah mangkok aya lagi ieu. Nya geus bayalah atuh rek meuli sabaraha. 2000-an memang. Make lada jeung make caosnya. Goblok maneh mah jang, ari meuli 2000-an, wadah meuli badak. Ieu tukang dagang mah bawa pisannya. Sok-sok we ladangan atuh, da nganjuk urang teh meuli. Itulah ngeladangan cenah mah. Mang kade mang ulah make etanya, ulah make pedes. Mang cengek na eta sing loba mang. Mang. Eta cengek. Geus. Goblok. Sina ulah bating mang. Eta ulah make eta. Make eta. Maneh jang asal loba pisan sabrak pisan. Ayeuna ngeladangan ka rakok lah. Nu gede nu leutik basona. Leutik we. Leutik. Make tahu kumaha? Ulah. Make naon deui atuh? Geus lah bae sakitu. Geus sakitu. Heuh atuh jang. Mang, hatur nuhun mangnya. Nya mana tosna? Mang, abis hilap ieu teh nak receh. Paling enjing we dibayarnya ku abis pamemang ka didik, ku abis harus dibayar. Hatur nuhun mang. Yang paling 2000-an. Dasar barudak ayeuna mah. Oplok. Pusing ayeuna mah. Kayak naon maneh goblok teh nyegat aing. Iya, dua anjing motor aing labu kamari. Aing ku motor isukan, antar aing check in ka hotel. Naon saya check in ke hotel? Biasalah. Erek ngurak dulu. Rek naon sia goblok ngurak ke hotel anjing umur teu ditu nah goblok. Sia mah mau paham anjing. Ieu mah umur 18 plus ke atas. Masih we anjing lah. Mana rek ngurak naon sia teh sabenerna tuh goblok anjing. Eta anjing tuh aing teh misilah teu kieu. Ya aing ka hotel teh pasti ngurak awewe anjing lain ngurak belut teh sia belegu. Kemana mana? Mereka masih jami aing mah dua anjing. Goblok kayak angin naon mana ke masjid anjing. Itu dua anjing. Teh aing sekilas melihat gitu ya. Si Eis erek mandi di masjid jami. Masa umumna soalna di mana teh mareuem listrikna anjing. Jadi aing ek noong ke masjid jami teh. Astagfirullahaladzim ya Allah, hirup teh kitu wae. Allah teh suka ka jelema nu ka haritu teh. Allah sia anjing agamis. Nya Allah mah pasti suka tuh goblok da aing initna ke masjid. Aduh, anjing ampun sia gajina di mana goblok ai sia. Allah sia anjing loba bacot anjing. Ayo erek belum mah kali itu goblok. Yakin ta maneh geusna pasti ngalocok. Pokoknya mah wae. Aing mah erek nungguan malam pertama hayang apa teh bentukan awewe nu kumaha teh. Ya geus tuh anjing lah aing mah init heula anjing. Sia mah teu bisa diajak siap juga. Pita euy. Betul kah? Ditu kah?